Ki Ahmad aduh diseret dah, diserang datang ke pos diseret ku Belanda. Belanda datang ke pos diseserian. Mati dia sekalang Belanda tangker nyurup. Kunaon atuh barang datang ke pos langsung dibuka dada. Tembak saya. Ini bukan orang, Ini bukan orang. Cieun Belanda. Cieun tah. Eta teh aya wiridanana. Naon cenah ka wiridan? Nah, wiridanana saya tikulah napas peureum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Wallahu a'lamu bimuradihi wa la yastati'una lan araka wa sayamalahum kadu ayni abidin tegese kadu kang ibadahan kabeh manasan ing nulung wala anfusahum lan arana birang-birang awakan mayam suruna dulung yang maka bebiman iha kalawan negahaya ingan pus kalawan negayaan pus man arada bihim sakihum kang ngarepakeun yaman bihim kalawan maksuan ing alamin kasrin au giri saking den pecahkeun atawa liyane kasrin wal istifham li taubih lan utawi istifham iku medakeun kadua taubih. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum mad'awtumuhum am antum samitun. Allahu a'lam bimuradihi wa in tad'uhum lan lamun ngundang sira kabeh ing asma rasulullah tegese pirang patuh ilal huda maring pituduh lawat pangauku maka orang mengerti asnang kabeh ing sira kabeh bitakhwid wa tasydid kalawan dan baca takhwid ilang dan baca tasydid sawaun alaikum iku pada ing atas sira kabeh ad'autumuhum anta utawian tangundang sira kabeh asnam ilaihi maring huda am antum samitun anata atawa utawi sira kabeh iku kang meneng kabeh anduaihim saking asnam la yattabi'u maka oranana anu ti asnam ing huda li adami sima'i kana orang ngarungune ieu asnam. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Allah alam bimaradi satuhuna ngakekang pada ngarundang sira kabeh tambur tegese ngibadahan sira kabeh min dunillah saking salian Allah ibadun iku pirang-pirang hamba mamlukatun kang den milikan salikul pirang kang umpama sira kabeh pada uhum maka pada ngarundang sira kabeh ing alladzina falyastajibu lakum maka kita mengibadanan ya alladzina kabelakum kadu sira kabeh doakum ing pangundang sira kabeh ing kuntum shadiqin lamun ana sira kabeh ku kang bener kabeh pi anha aliatun ing dalam satune alladzina ikut pirang-pirang pangeran sumabayana goya ta'ajizin kari-kari mertalakeun ya Allah ing tutuging apa saya ya alladzina wa fadha abidin lan unggule kana ibadahan kabeh ing alladzina alaihim ing atase alladzina faqala maka ngadawi Allah Allahumma arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u syuraka
kemudian nata ikut tetap kedua alladzina utai pirang-pirang sikil kang badalan umaku ya alladzina kababiha kalawan arjul atau balik tahanata ikut tetap kedua alladzina utai pirang-pirang tamangan jam yadin ikut jaman lapad yadin yaktisuna kang padanya rarabak alladzina kababiha kalawan aydina mata wa ibbal balik tahanata ikut tetap kedua alladzina utai pirang-pirang mata disuruh kang padanya liya alladzina kababiha kalawan aydina Aibal balik dana taiku tetap jadi alladzina utai pirang-pirang telinga kang ngarungu ya alladzina kababiha kalawan adan istifham inkarin yaitu istifham inkar laisa lahum syai'un dal tidak seorang yang ikut terduga dola dan utus suji kan tetap saking mangkono mazkur mimma huwa lakum saking barang kang Tuhan ikut terduga dola siraka fa kaifa ta'buduna maka lebo kaya pangibadahan siraka bahum alla tidak wa antum ala siraka bih an atam halan minhum iku kang sempurna apaan halan tingkah minum tiniman saking alladzi bul ucap surah Muhammad lahum kadu kufar ya Muhammad ya Muhammad doa gitu ila pada orang undang siraka bersyuraka kumpulan kan siraka bih ilahilaki maring kaum saking sun makiduri kali-kali lupa siraka bin sun pala tumburun maka jangan tanya siraka bin sun tumburun tanya siraka fa inilah ubalilakum maka satu ingsun iku arep penduri sun kadawan siraka bin ieu marek nyaritakeun kufar Mekah baheula ketika syariat datang ya nekangjing titah nauhidkeun ka Allah ulah nyembah ka manat ka Uzza jeung ka patung-patung mulai tapi nyana keukeuh nyara rembahna ka patung batu diukir kayu diukir aju disembah fata'allallahu amma yusyriku maha luhur Allah tina patung-patung nu disembah ku para ahli Mekah. Masya Allah. Apakah kupar-kupar Mekah teh malah lusik ngamusikeun ngekutukeun ngarejengkeun karena patung-patung anu teu pernah nyieun nanaon bahkan nyana nu dijieun pikir coba ku otak cokot batu kemudian diukir tenden dijuru aju disembah-sembah ndek kumaha coba eta otak sampurna nyana teu pernah nyieun nanaon bahkan nyana ge dijieun aju disembah kira-kira tuh kira-kira pada tak Masya Allah orang mah normal jeung boga hidayah nggak tapi nyana mah tetep bae hese tak urusan keyakinan mah hese urusan keyakinan mah hese urang gori iman ka Allah keyakinan iman mah akur tetapi ketika keyakinan syariat beda-beda si ieu mah ngaharamkeun kana kredit si ieu mah teu mulai tarada ngagibeg lah kieu cenah sok kadinya tuh ipan mah kurang itu atuh teh tematulah atuh beda syariat teh mulai beda bukan urang mah ngaharamkeun bunga bank nya naon biasa bae aya nu ngaharamkeun tapi tabrak terus syariat mah beda keyakinan akur pangeran saha Allah Rasul saha Kangjeng Nabi ketika dibere jerona syariat blek ulah itu henteu kudu kieu kudu kitu henteu tah beda-beda dewatak perbedaan etalah anu mantak ngaluhurkeun ngahandapkeun derajat manusia semakin urang mantap karena syariat semakin derajat luhur semakin mantap karena syariat ngalaksanakeun percaya semakin luhur derajat semakin biasa-biasa bae atuh biasa-biasa bae semakin kurang keyakinan atuh ngemblek sarua bae ngemblek tuh ieu kiai sarua aku ada kiai
ieu ustad sarua pada ustad ieu santri ieu pedagang tapi eta makan beda-beda ge sakadar zahir tapi ieu nu ngabedakeun aslina derajat manusia jerona pedagang mah pedagang tapi keyakinan ka Allah na luhur sanajan jadi pedagang bahkan dagang lagi lain kelas ecek-ecek luhur bae cak Allah alhamdulillah teu boga ka isi ada isi dia urang mah ngadengen lagi beureugak bulu urang mah jeung ngadengen pajar kanyana meureun aduh ya Allah ya Rabb tuh kan pejabat tinggal pejabat akur bae instansi sarua bae tapi jerona nu berbeda ieu mah luhur padahal mah sarua digawe tapi luhur jerona nu beda keyakinanna geus bogoh kiai ieu mah keur carita pejabat beda polisi beda abri beda pedagang beda petani beda eta geus bogoh kiai mah mentak ulah dipertanyakeun kunaon sih kiai eta jasa sarua bae cenah ngajina mah kitu-kitu keneh tapi kok beda amat ya tuh tanyakeun ka dirina tadina si eta hebat barang ka Golkar jadi ngemble itu jerona berarti keyakinanna cabrak geus jadi orai koros kuwi mah parang sana nyana dijieun patung teh teu pernah nyieun tapi disembah kira-kira ayu syirikuna hamzahna li taubeh maksudna di taubat teh eta teh yang serikeun ngamemeleh hei kira-kira atuh nyekutukeun ka Gusti Allah sesembahan teh sing bener atuh ayu syikuna hei atuh sia teh kira-kira tah tina hamzah bae ge takan urang lamun maca terjemahan mah moal aya heuyan eueuh heuyan di ditu makan nah mantap hese lamun teu make gaji bilagah mah atuh sakikituna bae tapi ku bilagah mah hei Aisyah nanaonan tak eueuh tangan di itu mana naonan kan terjemahan mah biasa bae tapi kurang diterjemahkan make heuy Aisyah nanaonan atuh kira-kira eueuh tak kira-kira di ditu Aisyah teh kira-kira atuh heuy eta urang ketos heuy de kamarana tuh urang ketos tah bangona eta make babarengan kitu de kamarana ketos eta sarua jeung putat hampir sakeun ngagendeng deh gelam mah lain deh hei di kamarana tuh beda kan tuh tadi hei di kamarana tuh ketos putat gelam mah lain hei di kamarana beda seti kan cilongok nomor hiji di dunia beda sanajan Sunda ge lain deh jadi dibandingkan jeung Bandung teh masih luhuran di dia Bandung mana masih itu di dia mah asana karena HTT nyentung pokoknya orang Bandung lamun cicing di orang asa dicarekan punya ayo ngolpe dicarekan banyak jana pugu orang mah ngomong sakitu ge can dibakar wakidang orang di wakidang orang isin ngajawab nak saya emang cicing saha awesian teu bawa orang lamun gadenge kos gitu pan jadi hiji aing gadenge lagi aduh ente ewe teh dibawa jadi mah babarengan jeung ewe lurah di mana di mah lurah sia lurah sia aduh ewe urang di ewe lurah aing mah ngomong teu arti atuh kos gitu emang eta teh dilestarikeun di urang anu kos kitu eta. Tah. Ieu kan cuman sakadar hamzah. Lantaran maknana li taubih. Artina li taubih teh ngamemeleh. Heuy. Aisyah ahli Mekah. Kira-kira atuh boga sesembahan teh. Atuh pasang otak masa sesembahan teh batu diukir panjana mah teu pernah nyieun ka urang bahkan dijieun ku urang tapi kok disembah kira-kira atuh ta eta hamzah
gunana teh kos kitu tah mun urang ngaji bilaga teh. Tapi lamun urang teu ngaji teu bisa. Urang ngarti kana biasa ayo sikuda anata. Apakah ahli-ahli Mekah ngamusyrikeun? Apakah anata kesel ngada gitu. Gitu deh geus lah mamang ngaraja yang maca itu bae maca terjemahanna bae. Tuh. Tapi kalau urang geus diaji teh juara maklum tah aya kos kitu. Hei, atuh sia kira-kira. Ayo sih kurang hebat mbak eta Al-Quran cukup ku Hamzah doang kau memeleh lah jelem. Teh, nu mantap Al-Quran mah Al-Quran kalamullah al-mujiz al-mutabbadu bitilawati mun dibaca meunang ganjaran. Jadi ibadah bari al-mu'jiz ngapeskeun dengan satu ayat ahok diadili al-mu'jiz ulah kira-kira awas Masya Allah diwirid bisa hibar diwirid urang aya ulah sebe-sebe dahar aya dina Quran ulah sebe-sebe aing mah dahar asal aya dahar asal aya dahar asal aya dahar abah ulah sebe-sebe ditampung kurang di dieu oh masalah maksudnya jangan sabulaneun ulah dahar-dahar di atuh manghani mah kitu Pak pasak nanya mah sa naon ngaranna sakasor nomor 12 teh di dahar ku sorangan beak kan ditanya kebal-kebal pancana pondok tadi ditanya mani eta si masak loba kitu beak aja teh sebe atuh sebe padahal itu bisa dahar gitu atuh sabulaneun geus sabulan zikir we nya sholawat salat zikir teh teriweuh kan teriweuh ka dapur teriweuh ngising teriweuh teh mantep ji Ki Ahmad aduh diseret dah diserang datang ke pos diseret ku Belanda Belanda datang ke pos geus mati dia sekalang Belanda tanya keur nyurup kunaon atuh barang datang ke pos langsung dibuka dada tembak saya ini bukan orang ini bukan orang cieun Belanda ge cieun tah eta teh aya wiridanana naon cenah ka wiridan nah wiridanana saeutik ulah napas peureum salasar bokem ulah bentak salasar bokem ulah napas-napas kege pae aya wiridanana ku situ tah ka Mekah begitu ka Mekah orang Arab jangan orang Arab hobina kan embe hijian teh naon kadang-kadang kambing guling belah dia nyaho belah dia teh tilok berarti kan paling manuk guling nyaho ngaran teh nyaho rupa nah urang Arab kulantaran atuh sok ngundang balik lama kan ngahiji urang Arab jeung urang Indonesia teh dahar bareng kadulu gembul Ki Ahmad teh herannya nah akhirna musabakoh pakuat-kuat ngadahar hulu embe ayo sakjana teh buat hulu embe didatang-datangkeun di samping embe na teh trit urang Arab teh mulai urang Arab mah pangakangan hiji ge geus deuk utah Ahmad mah 2 tek 3 4 nya datang ka teu kicep-kicep urang Arab kieu ini bukan manusia juga terus nu aya kabeh eta teh reep kabeh bari henteu aya pengaruhan biasa bae Masya Allah kuari ge aya teu wiridan deui nya mah teu wiridan watak teh mah gembul teh mah teh asli aya teh aya gembulna mah aya jagona henteu aya wiridanana sore jeung abah ziarah ka ditu ka Rumpak Sinan lempang teng di jalan kan haus terus mampirlah ke musola kebaheula kan sumur timba terus nginum cenah teh lok
satiba teh satiba beak kabeh tiba cak abah teh kira-kira ieu partnya nimba deui itu kata lek datangkan nu neuleukeun doang geus teu kudu nginum seubeuti heula seubeuti heula cak kieu apa ngan nginum bae teh ya akhirnya kan leumpang baheula masalah teh tanyakeun wah eta sih cang nginum teh kumaha mau lain itu loba kitu eta kumaha wah masa tahuneun jadi pejuang-pejuang Indonesia teh adu baraheula nu mantak menang nginum di sakaliguskeun dahar di sakaliguskeun ka ditu teh kudu nginum teh kudu dahar ieu mah kakarak demo kadinya burasa mobil Allah salah tuh sopir anak bawang atuh Allah salah tuh aja keur ramean di Amerika ge neuleukeun luar negeri ge lain nu eta nu dileukkeun mah ieu nu boga sejarah baheula seret teu naon tembak ngebul dahar henteu nginum henteu deuk kumaha coba eta tah nu sejarah di Belanda teh ya diperhitungkeun Indonesia kos kitu masyaallah lain lalagaan tah boga kos karari itu tah ketika Bung Karno di penjara sampai ting 2 peting 3 peting di penjara nyana teh kunaon atuh di Tanah Abang mangarobrol bae di penjara aya nyana di deuleu aya di dieu Tanah Abang ngobrol nyana jeung para habaib ngobrol eta nu mana nu asli nu itu Bang nu ieu sih nu asli tah kulantaran aya nu karunya bingung nyana teh iya Bung Karno teh cek nyana teh teu dahar-dahar kumaha ieu teu dahar akhirna maokeun sangu kapan eueuh jalan hese jadi penjara kumaha eta aya liang teh tah aya liang urut kancing nu teu jadi teh kan baheula mah aya kancing teh teu jadi tah ngalianganna nah ieu cenah liang ieu asup jalan dinya suplek asup ka jero cek Bung Karno teh ya jalan mana jalan liang oh bagus atuh Belanda ge bingung di itu ku Belanda aya jelema 2 di jero jalan mana cek ya jadi teu dikukuhakeun ke diperhitungkeun ku nya ge geus beres dalahar di jero beak biasa ya pulang ya sasalaman salaman jalan dinya Bung Karno Belanda bingung kok bisa lewat situ ya bisa lewat lubang cek ya besok cek ya ditutup lubangnya tutupnya nama anak Belanda tutup ulah liang oh, isuk dah kadinya deh liang yana neangan liwat kenteng kan terapet blak cek Bung Karno teh liang geus ditutupannya jalan mana handapeun kenteng bagus itu bisa karena itu deku atuh di Indonesia mata eta nu mantak teger ke Indonesia Masya Allah Karim di urang mah geus taruhlah tadi make ayat-ayat suci Al-Qur'an aya anu henteu make ayat suci Al-Qur'an aya jelema ngahinakeun we ngahina deui kula macana yang ngahina ku awe sia bisa maca ayat eta suatu teu bisa kula mah tarima anggeus bae kan sia mah tarima anggeus bae kos naonna kos ngaput baju bae jalan jangan mah hayang tadi manggeus bae aku mah hagas eta. Sia bisa nyokot sempak maka ditu. Naon hubunganana coba cinta jeung sempak. Bisa cenah kula maling geus sia paling. Nah, sempak awewe diasupkeun kana cai, tek. Kemudian dicaian, henteu kudu dibacaan. Terus urang ngalaw, amal diteruskeun ku aing. Sia melet kabeh. Wah, itu bahaya. Ngaji di Cilongok bebeunangan pelet. Guys, kali itu nama dibacakan yang mal dianggeuskeun eta nama kali itu nama. Nah, diinum. Masya Allah. Eta sempak lah. Ya Allah, ya Rasul. Eta cenah eta ayeuna dina kitab naon teu keur nyaritakeun kitab aing mah. Teu nyaritakeun ilmu. Nyaritakeun kitab batu lain deui, itu ilmu tadi Indonesia mah kos kituan. Kolot jeung nu ngora ribut bae. Eta ge sarua aya ngan mahal. Sarua sempak keneh. Sempak
cek nu nyandung coba nah iya nanaonan atuh nyieun teu bahkan nya dijieun tapi disembah nanaonan wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun bahkan naonan atuh patung-patung buatan manusia disembah-sembah sedengkeun wala yastati'una nyana mah teu mampu nason nulungan lahum ka manusia ka ahli Mekah ka para kufar wala anfusahum yansurun bahkan ka dirina ge teu bisa nulungan andai kata dirina dirusak da cicing bae dirina digulingkeun da cicing bae diseret eta patung da cicing bae atuh boga pangeran dilawan dikampak diseret cicing bae kunaon disembah-sembah tuh boro-boro jang batur jang janana gitu bisa ngalangan maka disembah boloon amat teu mampuheun nulungan kanu pangaibadahanna boro-boro ka batur nyanana ge lamun dirusak teu daya teu upaya disembah kira-kira bahkan wa tad'uhum ilal huda lamun marana kabeh ngajakan ka para asnam bara patung-patung ilal huda kana nuduhkeun andai kata dititahai ahli Mekah eta patung-patung nu disembah nu dianggap pangeran ku maneh coba atuh titah nuduhkeun ka marane kabeh mere petunjuk-petunjuk coba tetep layat yang hukum jam moal nuduhkeun moal nuturkeun kana pangundangna jat teu daya teu upaya sawaun alaikum madautum amantum shamitun eta masa benerna masa sarua bayaranjeun kabeh mararenta ngararundang ka patung-patung pementa petunjuk amantum shamitun atawa cicing bae sarua bae nya nama teu daya teu upaya jatuh bisa nanaon kok disembah sih innalladzina tad'una sanyana patung-patung nu kamara-kumarane di ibadahan di saralembah min dunillah saki salian ti Allah eta taibadun amsalukum sarua bae hamba-hamba anu model marane kabeh sarua bahasana ge ieu teh maka ibadun padahal mah patung mah bangsa jamad ai ibadun mah kapan hamba jelema kok Al-Quran ngajelaskan maka ibadun ka batu-batu ka patung-patung teh lantaran dianggap bahwa pangeran teh aya rohan mantep ka bahasa kena ge ibadun eta patung-patung anu meunang nyararieun maneh tina batu tina kayu teh yana salian ti Allah eta sarua hamba-hamba anu dimiliki model marane kabeh cok geura wari kieu cak Kangjeng Nabi fad'uhum sok undang kumana pentak kumana ayo geura coba pentak hayang naon mana coba nyana ngomong teu ngajawab teu falyastajibu lakum maka coba hayang jawab coba tungguan ngaijabahan hayang jawab coba hayang ba ngajabah moal in kuntum shodiqin lamun bener maraneh percaya ngabenerkeun bahwa eta patung teh berguna aya mangpaatna coba ku kaula deuk ditungguan coba penta coba nyana bakal nyumadanan moal kana pamentan ayo Masya Allah Kanjeng Nabi dakwah teh model kos kitu dihareupeun kufar-kufar teu sieun Kanjeng Nabi urang mah kuari asal aya penggede sieun besi kurang amplop asal teu ngalem sieun besi engke teu kapake deui eta kos karar itu teu bareres da kiai boloon da kiai sampaikan bener-bener salah adapun ke teu kapake atuh lain urusan iman teu mumpung keur kapake lu lumayan hayang ganti ban-ban bae mah gampang je lompatna dakwah sih ka ban aneh mah Kanjeng Nabi eta Allahu
arjulun yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Coba perhatikan Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah, wahai kupar-kupar Mekah, perhatikan eta patung-patung tina batu anu teu daya teu upaya nangieun maneh, bahkan nya teu bisa nyieun nangieun maneh, haju kumaneh disembah teu daya teu upaya teu bisa naon disembah, penta aja ragu kumaneh jamual bakal nyubadanan. Oh, lamun bener maneh percaya eta pangeran, pastinya bakal nyubadan geuning teu ya. Apakah eta patung-patung teh boga suku jang paranti lempang? Janteu. Apakah nya boga leungeun jang paranti nyabok ikal jeung sajabana? Janteu. Apakah boga mata jang paranti neuleuh? Janteu. Apakah boga ceuli nyana jang paranti ngadenge? Henteu. Atuh boro-boro jang batur jang nyanana ge teu bisa ngadenge, teu bisa nyekel, teu bisa lempang, teu bisa nanau, teu bisa neuleuh. Kunaon atuh make jeung disembah-sembah? Kunaon eta lamun urang dipikir hese hidayah mah. Hese hidayah lantaran eta patung teh kujana disembah. Ulah inget ka Ameng bae datang ka kuari, baheula mah Ameng aya di dinya teh di pengkolan eta teh peternakan ayam, masuk ka dieu jana. Kukula diajak ka Garut, boga mobil nyana Starlet, ayo diajak kukula berangkat ti dieu teh ka Garut biasa. Maksud kula mah sugan bae nyana ke di jalan di dakwahan ke neuleuh pesantren-pesantren abeh asup Islam. Ya bager nyana teh datang ka imah nyana, tungguan ya, tunggu dulu sebentar. Ada apa? Ntar saya mau bawa Tuhan dulu. Mantep. Mantep cek aing nya. Nepah bawa pangeran burung. Parah ieu mah. Kami takut lama kan Tuhannya dibawa mah enak ya kan nanti. Kalau 1 hari doang, ntar kalau 3 hari di sono, saya gimana? Nggak ketemu-temu Tuhan. Ya Allah, akhirnya kula seuri bae. Bener teu kebal teh bawa make kantong keresa hideung. Ambu teh pangeran ku daek dasupkeun ka kantong keresek. Ku balon-balon. Itu pangeran. Tenen di dieu teh jigireun kula. Hati-hati ini Tuhan cek teh. Ya udah, enggak apa-apa. Nges terus gampang jalan tuh. Kok Tuhan diam aja ya cek teh. Dia enggak apa. Enggak boleh begitu sama Tuhan mah. Kula dilalaga bae datang ka Garut ngendong biasa di Garut. Akhirnya endek tasib Islam. Aya ngomong nya ge. Nanti kalau istri saya kalau pan nya teu kawin tah. Paeh pamajikanan. Kalau saya nanti kawin sama yang saya setelah kawin kaya, saya nggak masuk Islam. Kalau saya setelah kawin terjadi miskin lagi, saya nggak mau masuk Islam saya. Kula ngadoakeun sing kawin jeung susah gitu. Kawin kan bisa sugih. Eta ku ada Islam. Eta mah lain urusan sugih jeung kaya teu moga hidayah. Geus dareukeut jasa atuh nya mah ngariung di dieu milu segala rupa atuh. Eta masyaallah tak eta inget bae mawa pangeran make kantong plastik. Itu pangeran bloon biasa teh pangeran. Tah ieu Gusti Allah doaku. Gol bejakeun Muhammad. Tuh. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kufar Mekah udah suraka aku gitu. Undang syarik-syarik ayeun gabe. Yakni eta patung-patung nu meunang nyieun dianggap pangeran. Sok bejakeun cak Kanjeng Nabi ka patung-patung maneh nu dianggap pangeran, rusak kaula kitu. Ayo rusak kaula. Kula moal ngangkekeun deui. Dek cicing bae di dia. Ayo coba bejakeun ye aya Muhammad gitu. Sok rusak aing. Bejakeun ka pangeran-pangeran sia. Ayo. Cuma kitu dipalateun dirun. Mana ulang ngangkeng-kene kuari kene ayo. Tangan ku Kanjeng Nabi. Mun bener ge eta pangeran bejakeun Muhammad datang gitu. Dek disemprot, dek dipaehan, dek dikumakeun. Ye Muhammad dia bejakeun. Ayo moal diengkekeun deui. Deuk moal diengkekeun deui. Ayo. Di kitu-kitu teh maksudna naon eta teh la darra wala nafa.
darat ngamang patit endek naon disembah nu kudu disembah mah allazi khalaqas samawati wal Allah wa ja'ala zulumati wan nur ta eta nu kudu disembah mah nu mata ku Kangjeng Nabi dikitu-kitukeun hei nangieun urang kok disembah sih teu daya teu upayanya anak ge teu mampu nulungan kok disembah sih mun maneh mentanya na cicing bae kok disembah sih ngomong jeung teu ngomong kok jangan teu aya guna kok disembah sih Kangjeng Nabi teu boga mata, teu boga ceuli, teu boga leuleuh, teu boga suku boro-boro jeung batur, nyana lagi teu bisa kukumaha. Kok disembah sih? Ku hari terakhir puncakna cek Kangjeng Nabi, bejakeun ka patung-patung dianggap pangeran kumaha mereka bae? Yeuh, aya Muhammad, sok geura aniaya Muhammad bejakeun. Ulah ditekeun deui. Teu bisa nana, ulah disembah atuh. Sesembahan teh anu jelas. Masya Allah lamun jelema menang hidayah ti Gusti Allah anu kuari dongengna di Amerika loba jasa nu menang hidayah di Inggris ge sarua loba nu menang hidayah di Belanda ge loba nu menang hidayah di balik peperangan-peperangan antara negara perang Irak, perang Suriah, perang Turki, Yaman ternyata gerak Allah di Amerika ribuan masuk Islam di Inggris gitu kayaknya guys mulai bahkan loba jasa kuari ilmuwan bahwa loba jasa negarawan dakwah kita hasil Islam lain lalagan hidayah diurang didelekeun Islam anu paling luar biasa indah kadeleuna diurang Masya Allah sajahat-jahatna polisi wayah sholat bae heuh sajahat-jahatna polisi pamalingan ge wayah sholat bae eta kan modal di Indonesia maling ongko sholat ongko atuh kenapa naik gelang teh kapan maling tapi sholat ditanya dia kunaon iya atuh maling mamaling sama pagawean aing sholat urusan aing jeung pangeran sekian teh itu lain deui sholat itu pangeran aing maling mah pagawean aing kos bener tah ngajawabnya nanya sia naon urusan teh tah polisi ge sarua wayah nangkep bae wayah sholat nya engke dihitung-hitungan engke di akhirat ieu ngan iku sholat lagi ge selain lalagaan pan pohara jasa di mana tuh ya pamalingan sholat di urang doang atuh heuh pemerintah jasa amburadul wayah sholat aja sebab masyarakat tak kultur anu bagus ketika nyara di kantor acak-acakan balik BKI mana letak tanggana Masya Allah ngariung serba salahnya lah nilu aing pejabat nilu aing isin yang ngariung pakai baju biasa pakai samping padahal di kantor nama siap dan di kantor nama pahara tapi wayang ngariung wae ngan nundutan hebat tadi Indonesia mah gitu. Masya Allah karim. Mari orang-orang kafir, musyrikin nyarita ke Kangjeng Nabi Muhammad. Coba embe eta tah anu pae sisi jalan nang maehan saha? Nang Allah. Bagus. Ai hukumna eta kumaha halal apa haram? Haram. Ai nang mencit urang, nang mencit siaman halal. Kabalinger siaman. Pancen sia iman ka Allah. Siang aku jadi utusan Allah. Ai nang mencit Allah haram, nang maehan Allah haram, nang mencit sia halal. Teu karti ai mama. Guys, beres ya Muhammad ongkoh iman ke Allah ai pagawean Allah ku sia teu diimankeun teu dihalalkeun can aing mah can percaya ka sia tuh Masya Allah kari teu eureun teh kufar Mekah teh musyrikin Quraisy teh lain datang ka sakitu tetep nyana teh jadi provokator. Yen kelompok-kelompok wahai kaum
Muhammad ngaku jadi utusan pangeran, utusan Allah, pelebah pepencitan dan nyaritakeun nu dipaehan ku Allah mah haram, nu dipencit ku manehanana atawa ku muslimin mukminin halal. Ieu kan teu kaharti cakna ieu teu kaharti gas. Ku ari mah kieu bae urang belajar berperi kehewanan. Pasangkeun kurang urang teh boga pri kemanusiaan sama-sama hewan ge sarua ulah sok make puncat pencit karunya maka jeung dipencit hewan teh sarua hayangan hirupnya na ge bukila begitu embe dipencit ngagorowok ku nyeri sapi dipencit ngagorowok nyeri onta dipencit ngagorowok nyeri teh ngaduh kebo di Makamah eueuh aga di Belaraja kebo mah taha cak jalan teh ulah sok sambarangan urang belajar zuhud gerage waduh teu provokator teh kos gitu belajar membersihkan batin sehingga urang teh ulah sambarangan ulah saturut-turutna ulah saturut-turut munding jauh munding jadi itu mah pan ulah saturut-turutna ka Muhammad teh aja Muhammad bakos kitu mun kitu mah nu dipaehan ku Allah halal nu dipencit ku urang haram kaharti jasakan ku otak urang ge eta mah langsung nang pangeran ieu mah pandang pangeran haram ai meunangnya mah halal na ieu teh kaharti tidak berperi kemanusiaan dan tidak ada peri kehewanan. Waduh belajar zuhud coba ge urang teh rada lalaunan mulai tah lantaran aya di samping beres ngomong nu kadua muka kentas ya zakadot jang ongkos kaditu tah beusidek nyolok mah aya tah ya sial teh orang tiba heula aya kos kitu tah diberean mulai sakali menang 2-3 poe nyana terus gayakeun perkumpulan deui. Apa yang telah saya katakan, apa yang telah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan tentang peri kemanusiaan. Jeung ieu adalah merupakan sesuatu kakarunya ka masyarakat. Ulah babari ngadenge omongan Muhammad urang mah urang bae sebab urang boga pangeran nu kudu ku urang dimumule geus ratusan tahun bahkan ribuan tahun kumaha lamun urang dikutuk ku pangeran urang kok kuari aya jol pangeran teu kadeuleu ku mata teu kadeuleu ku ceuli mah nya urang kudu percaya teu arti aju Muhammad ngaku-ngaku utusanana caknya teh lah budak kamari tah mah aing ge nyaho jasa kanyana teh ngadahar uyah teh geulan aing uyah deui bae pan yes kuari mah saha nu butuh beusi nu butuh ongkos jang ala kadar kitu geus sian dapur geus datang nu penting ulah nurut ka Muhammad tah dibere aya ti dituna orang tak kos kitu teh insyaallah aya jasa persamaan aya jasa aya persamaan nu bakal narima apa ieu di majelis pasti Allah karim 2 kali 3 kali lantaran 3 kali ngagibeg manusia teh ngagibeg jadi ngagibeg maka dia ngadenge ke ka Muhammad ke ka dia ngadenge ka Muhammad kulantaran terus bae ku propagator teh terus bae dieusian ceulina nyulusup ka jero hatena aya oge nu ngomong bener oge nya tuh ya Allah ya Rabb bener oge cek teh urang dipikir mah ku otak nunan gitu nu sampurna iya emang ge urang kunaon sok pepencitan karunya maningan kena paeh bae nya nangke kurang dahar eta mah kan ngaranna dipaehan ku pangeran bener cakena teh mulai tah ngagibeg masyarakat teh tah ku ieu mah ngagibeg bae
ku ieu mah ngagibeg bae atuh boro-boro nu lain kiai ge ngagibeg ngagibeg ya Allah geus sabaraha kiai anu ansruk di Golkar ku ngagibeg ajur ka kiaianana geus sabaraha ustad anu asup ka Golkar wassalam beres ka ustadanana atuh komo di luar ka ustadan buya ajur mantap kita Golkar teh ulah lalawara geus sabaraha ratus kiai di Indonesia ajur salian di Golkar ge Alhadin Sawah sami-sami ngan biang keladina eta ieu mah keur carita atuh pasantren ambruk santrina usak kadang Golkar ambruk ya Allah ya Gusti Allah loba jasa geus teu kudu dicaritakeun ya Allah ya Rabb kiai ajur teu bisa mempertahankan ieu masalahna kiai teh hebat jasa ilmuna hebat jasa bicarana hebat jasa pangaruhna saeutik toel bere ieu golepak ieu tah masyaallah kan Imam Hanafi Harun Ar-Rasyid begitu dipanggil manehanana teh deuk dijadikeun mufti di negeri Baghdad deuk dijadikeun hakim di negeri Baghdad teu daekeun sama sekali panggil 2 kali teu daekeun malah diancam andai kata kiai teu daek jadi hakim sementara Baitul Mal di dieu teh mempercayakan seluruh rakyat ka anjeun wahai Hanafi lamun anjeun teu daek nguras urusan negara anu keadilan jeung kejujuran anjeun teh geus terketahui ku seluruh negara Baghdad khususna dunia umumna ieu bakalna anjeun teh bakal dipecut 20 kali pecutan kumaha Imam Hanafi cek Imam Hanafi abdi mah siap dipecut bae cek nya teh ieu negara cek lamun henteu turun tangan kumaha mun kitu mah mutlak dipasrahkeun ka abdi tuan raja na lengser abdi nya jadi rajana siap abdi tapi lamun kula di bawah raja engke aku mah cak raja kajeun dipecut kula mah Imam Hanafi dipecut Imam Hanafi mazhab Hanafi dipecut 20 kali pecutan ku embung jadi hakim di negeri Baghdad ku hari mah menta propos bolong ngomong we Hanafi ngomong we Syafi'i tanya sia Hanafi mana nu kusia dituturkeun Syafi'i mana nu kusia dituturkeun ya Allah ya Rabbi Imam Syafi'i datang ka di penjara bong kabelah dia nembung Imam Malik sarua bae kecuali jadi raja cakeun aing siap jasa jadi raja mah kumaha aing Al-Qur'an ku aing deuk diterapkeun Imam Harun Ar-Rasyid nyaritakeun deuk dipasrahkeun sagala-galana rakyat teh kena ngaji muato kabeh teu bisa cek Imam Hanafi sebab sahabat geus disebar kabeh setelah Kanjeng Rasul maot nu ka Mesir nu ka Syria nu ka Yaman nu ka Turki nu ka Baghdad nu ka Iran jeung berbagai-bagai mawa hadis Kanjeng Nabi kabeh kula boga muato adapun perbedaan jadi rahmat ikhtilafu ummati rahmatun kula titangah hijikeun melalui muato moal bisa Islam mah sebab hiji ti Kanjeng Nabi kabeh adapun perbedaan puru eta mah wajar adapun kula kita jadi hakim maning jadi siksa kula mah disiksa deui bae Imam Hanafi dengekeun ku celisia daripada jadi hakim embung kuari hayang jadi kepala mui nyogok kiai nyogok kiai boleh bedakeun ku aing kiaina aing jawauhan seurisya
Iya kumaha negara tuh macaan Imam Syafi'i nu dipakai kurang mazhab Syafi'i aya kadororotan liwat pindah urang ka Imam Maliki di Imam Maliki ge kurang patingeunaheun make Imam Hanafi nu paling ngeunaheun urang toab make Hanafi wuduna dan lain sebagainya ulah di deuleu soal fikihna bae eta mah deuleu takusnya kumaha teh urusan wuduna urusan salatna urusan toab dan lain sebagainya tama masalah jahil tama kos kitu mah dipermasalahkeun diperdebatkeun moal aya geus teh dan ka kiamat kitu mah jeung henteu bermasalah kos kitu mah perdebatan dina kos kitu mah seg wae sebal tama puru tapi ulah etana nu di deuleuna tah warokna Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi tah Imam Hanafi teh kukuh embung utar atur di negara selama negara teu beres ai musyawarah mah mangga ka dieu cek Imam Malik dengan kula secara praktis dijadikeun embung kecuali kula jadi raja eta hebat jasa tah etalah nu kudu urang dijadikeun kacamata masyaallah nikmat urang macaan kitab Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi timbullah mazhabul arba'ah nu kurang di deuleu puruna doang deuleu tasawufna deuleu ma'rifatullah wa rasuluh nah ieu sahabat gagibeg sahabat teh gagibeg ku ieu mah ieu sahabat gagibeg ku ieu atuh komo da ka mana talumpatna komo sia geus karti ku sia lah ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka ambo teu kira-kira teh mah haram ka neraka pan ari urang mah haram teu bisa ngomong kumaha ieu haram ka neraka al mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq 2 Sayyidina Umar 3 Sayyidina Utsman 4 Sayyidina Ali 5 Sayyidina Thalha 6 Sayyidina Zubair 7 Sayyidina Sa'ad 8 Sayyidina Sa'id 9 Abdurrahman bin Auf 10 Abu Ubaidah eta mah geus haram ka neraka eta mah engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojay di neraka nyangan coba besi aya urang sepatan ya dulu yeuh kunyana aya lu iman ya iya kok lu jadi kerak neraka kenapa emang ini iman mah iman cuman ngeridit saya dulu katanya waduh dicokel kan kayak Abdurrahman bin Auf bangun lu kenapa bukan dari kemarin-kemarin ketemunya sekarang lu nih gua untung ketemu lu Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya ya Allah ya Rabbi tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf dongeng sekilas supaya nyahobai ilmu abeh cinta maksudnya Abdurrahman bin Auf masuk Islam setelah Abu Bakar 1 hari begitu masuk Islam nyana hijrah pertama hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor didulur-dulurkeun teh diselap-selapkeun abe hirup suasana panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas begitu didulurkeun cak Sa'ad Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur ka kula seorang manusia nu loba tanah kula di dieu pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana yeuh urang tani jang negakeun agama Allah hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih dek nu mana jang ente hiji insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jang kiai pilih anu kolot los
siapa aya karunya kos kitu insyaallah tahu urusan saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima karena kabageran anjengan kulama di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagang maju jasa pohara majuna pas meligihna rada maju rada langsung nyanam kawin make mahar sorangan mas kawin mahal pun baheula begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyanang geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten Kangjeng Nabi langsung senyum Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun itu bisa mayar mas kawin itu mana hasil dagang barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi nah geus walima encan aulim walau bisyata aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari kurang dibabaca tah ku Ki Pudoli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan kumbe dan walau bisa maka Abdurrahman nu sajan-sajana nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikeun 2.000 teh tadi jeung naon dicekel jang keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman saeutik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tahbirna waosna murag hiji itulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna
aya 40 tapak pedang di awak. Tapi seri bae Abdurrahman. Begitu seri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seri bae. Hayang syahid teu jadi cenah. Wah, jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna. Masya Allah. Urang mah lain kitu, Pak. Kunaon sia ngaleungis mah? Adina itu bae. Jauh jasa jeung urang. Masya Allah. Pemikiran Abdurrahman bin Auf. Ya, kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan. Teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama. Malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin. Cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiran naon. Satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya kula menjadi kalang dada. Geus kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 3 putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiranna naon ibadah ulah nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi. Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania langsung kena penyakit taun didinya nyana senyum baik sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih mantap urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya mantap syahid keneh bae bahasanyana kula hirup kudoa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'afaita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kunana tak ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah ih tah untung bae nya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung bae mundur nya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan kuda tina hiji ratusan kitu kene naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah mantap hiji-hiji salah sahiji al mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka surga kami kamari ka dinya zarah ka Abdurrahman bin Auf masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah terus ziarah kemana deh ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah urang membaca Quran dongengna Ashabul Aikah Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jadi ziarah kami toha Kangjeng Nabi Musa ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib gitulah ziarah kamari Kangjeng Nabi Syuaib geus dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bukakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup dong make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib mimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua Situ Rohila jeung Situ Sofuro
tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroning biasa lagi sok nanya kan iya cek ada teh endek minuman embe anak saha abi anak Suaib apalin Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun dicokel langkul saleunya dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukeun dong ku Kangjeng Nabi Musa bere cai minum guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahana batu gede tutup subur ngan dikitukeun doang punyana jeung neng guguran tidak kadilos bener pak bener kita kadi gitu tuh kadi itu aya kene Kangjeng Nabi Musa di dinya aya naon neng kadi abah ditah kadi itu oh aya tuh ayo leumpang si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan pak begitu pas di sawah penrak subur di Yordan subur pertanian begitu nyana ti heula nyingka bitisna stop cak Kangjeng Nabi Musa stop neng panderi kula ti heula asal duduhkeun we ka mana-kamanana emang kunaon henteu teu kunaon naon ayo lamun ente nyingkapkeun atuh geus cek nya teh kaluhur gitu Masya Allah ayo kita Nabi Musa geus mungkin tuh datanglah ka ditu ka Kangjeng langsung datang ka ditu bubur sagesa buburuh nah ieu dibere kitu hadiah dikawinkeun jeung anakna asal kitu nyana daek buburu kuli ngamon salila 3 tahun akhirnya Kangjeng Nabi Musa buburu terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sopuro nyana milih kasih ke Sopuro kawin lah beres kawin jaga Kangjeng Nabi Su'aib langsung berangkat menuju Mesir tah eta di perjalanan jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna kitu ka Sineng ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar eta haus begitu haus langsung nyintrek batu tek muncar cai nginumnya di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang ka dinya nginum segala luar biasa ya etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kangjeng Nabi Lut sezum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang ka dinya marahan di biasa kan kula teh kula mah di luhur bae luhur ka handap kitu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus bameureunnan darata haju bubuka nya dulu ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya titah sajem jadi tilujeng jadi itu zara campur-campur tungtungan teu mareres sugan dikola deui gerokeun teh kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi ayo sekolah hiji kos hiji pagawean ieu tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek nya jam cenah sajam ya geus 2 jam cek nya 2 jam digerokeun bangun teu gadenge keneh wae 3 jam tungtung
barang ditanya iya angel amat atuh teu kadenge sakiana emang kunaon atuh eta gak hiji ya Allah ya Rabbi hareng kos kitu teh laut mati teh cuman dengan tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit obat tidak segala penyakit geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa krikilna kabelah dia nama dibebaskeun deui alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayan kekemukeun teu tereh sager beneran lain ngalaga nu nyeri cangkeng usap-usap gitu tah cai panas usap-usap cager mun teu cager peupuhan gitu kadija Zara terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijr terus kadituna wa samud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad eta kaum Samud jadi Kangjeng Nabi Soleh baheula lahir di Yordan ka Petra jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah Samud alladzina jabu sakhra bil wad anu bisa nektrekan batu di jeung imah kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi Soleh di Yordan terus ziarah di ke mana ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam Kangjeng Nabi Yusa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam Kangjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam fata teh budak ngora anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut tuh ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinter mah lain maneh ke tah ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahf dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui antak Kangjeng Nabi Yusa ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan sedengkeun can selesai Gusti abdi diparentah ku Gusti perang diparentah ku Gusti jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti wayahna bae tahan sakedeung Gusti ditahan eta ditahan panon poe ku Gusti Allah perang terus menang geus beres menang sok geura leumpang deui ka ditu panon poe Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa jadinya nama bisa nahan panon poe abdi dititah ku Gusti panon poe ngan Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh kira-kira Masya Allah karim ngedongeng da kadazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Masya Allah cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun tiap umat aya jelema anu terpercaya wa aminu hadhil ummah jelema anu terpercaya di umat kaula
Abu Ubaidah. Mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, aya naon? Abdi teh tebih ka Gusti Rasul, hayu ima ndek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi. Saha anu dipercaya ku Gusti, maka tolong putuskan itu. Mana tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat. Salat zuhur culak-cileuk Kangjeng Nabi cek si dina Umar, hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu ku Kangjeng Nabi abeh kadeuleu dileret deui jatuh digerokeun cek si dina Umar epat aya Abu Ubaidah ditunggu. Abu Ubaidah tah ka dieu tuh maneh dipercaya jangan bagi soal waris tuh tah jeung si ieu ka ditu mentek kapercaya nu pertama di dinya. Balik ti ditu Sidina Umar langsung nangkep ke Abu Ubaidah. Aya naon cak Abu Ubaidah? Maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul. Sugan teh kula nu diutus cek Sidina Umar. Kula geus gigieuan bae. Tapi teu diutus. Tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun. Sono hebat jasa maneh. Eta lah kepercayaan nu pertama. Kepercayaan nu kadua manehanana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah di open katilu nyitah nyekelan bendera kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Perang nyana bareng jeung saya jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria. Begitu perang langsung pulang sarua bareng dah ka Yordan dakwah maksudna ngon jauh. Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo kene jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna. Kami naik mobil bus neuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap ti kapal neuleuh ti kapal ka handap teh kos kitu ieu ge kitu kene nu ngaromong beusi ngaguling nu ngomong nu seuri naon sekarang ieu biasa ngaguling teh moal ieu ngaguling teh moal salamet oge. Datanglah ke handap protes kabeh ka supir aya jalan lain embung jalan dinya deui cak supir atuh moal jalan dinya ieu emang kunaon tadi ge salah ieu kami sia orang salah jalan tanyakeun ge ka kabehan salah jalan orang teh mah atuh kami diajak kapur-kapuran. Oh, ditonton ku budak politik segala orang lembur nanaonan ka dieu cek teh. Ieu mah tilok ka jalanan ku beus cek urang dinya mun ngomong urang nama. Ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu. Nah, ngan nya teu ngomong bae parkir. Barang kami nanya ulah jalan dinya moal cek aing ge moal deui cek parengan nyasab. Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta. Jeung Haji Pendi doon lah.